Nomor ya ngarumus naon ai mana ja angka kemarin menang 4 angka tuh tetangga sahan orang can adengnya batur mah matematika menang 4 angka 20 juta mak cuma di mobil telepon orang iya ngadengnya batur pejus lah bohong wonggo sama itu balik geus kelaka eta kanu nomor ampun aing mah geus bisa bingung ngawawa ngeun teh mamatahan lagi ngawarah lagi aing mah diserieur wungkul boga budak teh geus kelaka nyandu kanu nomor nurutan batur minta tuh teh masang abdi enak cicungik sia abdi mah ngarok tadi beliau angka nomoran 73 kot segala dikerok pan ngerok naon ae udah maneh kemarin ngarambet ngambak ka kami bujurna dikerok cuma budak mah kan ada ngarambet bujur urang dikerok ayo nomboran tah naon ayo sugan teh ini cici gue orang pada ngenaun si goreng masih tonton kira itu gua enggak budak ampun ayo nomboran percaya si ayo ngomong nomoran naon atuh harga celanana yang nomornya 73 pasangan dibalik sih teh kabar yang 73 itu Hongkong sugan teh naon dia utang si goreng mah geuningan gelok bujur ini hampura ada kumaha budak mah kasebeleun tah sakola gitu bener udah teh pemalihanana deui kalau ka cicing mah aya hanya ari geunah tuh Allah aku aing we atuh padahal mah dikerokna taya ke aya nomboran nomor calanana aku suka menang 40 juta milik 40 juta di mana horeng 40 juta saya teh meunang ari jual jeung bujurna mah meureunnan bujur sama dulu itu bujur aing golok siapa ngadengekeun tah Cece bujurna dikerokna naon ngira-ngira wae kos sugar nomboran sekalian ngerokok bujur sapi ngarokok segala rupa teh rokok terus ludes geura aku aing beta pas batang atuh kajut terus anjuk deui wae rokok pandau teu boga duit di warung bayar mah rokok teh batang panjang anakna ngarokok ge aing mah rumah gering bawa ke rumah sakit TBC na modal teh ganti lah pusing mikirkeun sia nya TBC baik teh maneh geuning mah waktuna nanes mau siangkat ngadu kitu kakolot ampun cek ge ai sia dijeuna tinu naon ieu warisan masang togel nya aing hirup kene kurang senang kena masang togel gablak budak kitu ngadoakeun kalau cenah malodar meuli angry na ayeuna sia teh yang warisan aya aduh tadi papanas nyai cek agama budak kieu abah teh geus balik nama nanti cek agama batur mah ya reinkarnasi sia mah reinkarnasi tinu toke beureunan bisa jadi kan toto teh nyaho lah ampun jadi sugan arana tong toto neb sugan ke mah bisa jadi tah ganti kok arana lah saha tuh pasya tuh ge pasian naon sia bisa nyanyi lagu jang kan yuk pasya mah lagu jang ayam bisa nyanyi sari si pasya tidak lagu jang angka 1 belegu salah mak ya mau keluarga gorong-gorong bungkus juga aing geus lieur
ampun, pasang iraha teh pasang nyanyi lagu ujang. Ya pasal mau potong bebek. Balanko aja. 5 kayak nyanyi balonku ada 5. Ayo. Ini menemen. Bisa aja nu kieu kumaha carana. Hah, enggak nanya ya. Awal geus lieur ngamikiran budak ya. Gara-gara nama baheula emaknya ieu teh nanti bulan madu teh disuhunan jadi pada anak adat teh Ya. Bisi butuh mah bawa ka imah jeung hiburan lah. Man nyendiri mah yang bukan Ya wewe. Indonesia geus rengko di kitu borak. Oh, harus bisa dikaput eta parena. mikiran siang ya aja geus pusing ya sabar hayang boga deui Ya ampun ya. Geus neg aing mah bener. Tau antar ke pasar yuk. Ayo pasar mana? Pasar panjang. Beli Ya, cangcut ya, beli Indonesia. bakso cangcut. aing mah Ya, kieu wae. Aing urang munjung urang sebangeun sugan aing geus kesel. Nah, setuju lah mun kitu mah. Heueuh, nyi lah geus lieur. atau bawa we ke mana nya lah keur gantul-gantengan eta kunci sugan lah Emang seosan ini nih. peat oge aing mah teu cangker Oh, geus ngelawan-lawan wae ya ampun, aing geus lieur. lah Amban. Ini atuh Pakai Yo. pempas itu. oh tempat eta ini ngompol-ngompolna yang si Krisya sebelum pisan Pasar nyanyi jang. Pakai pempas beli pempas nyawa sama. serius Sama orang kolok gede pakai pempas ngompol dulu. ya pakai pempas geura eta tandean we tuh kemana sakalian lah Embung mah bau. tong geser kadinya cangan gebro sebelah dia Moak alus tuh mah tuh. katana bongana sih tadi beneran kalau ka Enggak. Ai mana teh? Tugas ke PRT dibayar pegawaian goreng patut kieu. buat menitengeuna kieu ya diuk jabang ngeplos ongko jeung aya nu ngaganjel ongko Alus Pak. Kayak tinggal di kaput bujurna. Yang bukan pakai lem. arek oge kurembek sia teh aing enggak boleh kayak gitu ya Allah dosa naon aing baheula atuh Gusti mantap kudu di bismillahan oge budak teh heueuh nyawa aing nanti bismillah heula sugan jeung digabres teh kawas urang kawas kita tanya awas nyi oh mah isi barang jeun tong langsung gabres wae itu kabuktiana ieu budak abah ka kieu geuningan ya ampun Lain yang mikir toto. Rajang Ganti juga sebagai itu mah brus. sugan ngaranna sanet sugan Sanlet itu kan. mun eta pantes eta siga teh bersih teh beungeut Kayak sanlet. eta nama aing belok posak beungeut mah deui Eta mah juga oli banget. alusan teh deh oli kainin sorangan Ada kerang ya Allah. aduh goblok udah kiting ka indung sorangan siga oli padahal malus keneh oli jang jeung beungeut aing Cita-cita jadi naon sia toh. Indonesia Polisi ceratu cita-cita nama alus polisi. polisi ngai di baheula ge keukeuh da cenah polisi Lu daftarkan yang polisi kan? Daftar. hengke ku aing teh daftarkeun ka kelurahan teh sugan we jadi hansip sarua wae set eta oge nanti polisi ganti lembur Asik mah gaji nasi leutik, polisi yang gede. gede hansip ge ya Leutik kayaknya hon tadi nanyakeun ka Bonti leutik 500.000 sabulan. pengekeun jang hansip mah di mana mun anu nganya ngagerebeg penta duitna belogu polisi mah moal sarua wae aya papasanganana ieu disebutanana ya bapak polisi jeung ibu polisi Tuh. bapak lurah jeung ibu lurah hansip oge aya pasanganana Pasangan mana sok? drum Haji teuing teh mah. nya heueuh ieu mun anu dihajat geuningan Nah. jeung drum mana oke Ayang teh mah. aing jekel jeung hayang seriah hayang hitut ongkoh ieu teh tuh gitu teh malah Bau bujeng kok mau. Bujeng kok modal lah. Parau itu teh bu oli ayo. sia unggal penting hece jeung Indonesia ge aing belaan sorangan di luar belaan aing ki ikut diintip goblok teh goblok budak nurus sunjung Pare rambut emak jeung abah mun keur gawe peuting sok noong tah atau di keleran bulan Eta digiling ku aing. sok dibungkus ku aing gitu Dibungkus ku boeh langsung eta. goblok ieu kitu ngai dibungkus ku boe ke Indonesia aduh atuh keur digawe peuting teh langsung dibungkus baru kumaha. Boeh itu mumpul ka masjid. Innalillahi.
bener aing goblok budak kieu. Bener-bener hayang warisan aing persia mah. Bener enggak? Mangke, ye warisan mah kasasahakeun anak ari hijina maneh. Aduh gablek arah narkos kieu patut. Keur maneh jang imah 3 tingkat tempe keur maneh. Mana tuh jual ayeuna Tuh, bagikeun. geura. Heuh teu payu ieu da nu satingkat ku entong pan si teh. Mau itu yang motor ninja urang Anu ayeuna 2 tingkat pan keur maneh eta paranti sare nu 3 tingkatna beurit. Ah, sayang aya. 3 tingkat tadi Surabaya. Jual tuh ayeuna Jual-jual. bagikeun. Hirup kena aing lagi jual-jual kumaha. Jual wae. Arek hees di mana? Di kebon kan eta nyen caung bututnya jalan sare tibra. Aing sita hees jeung bapa maneh nya kudu sita sing sarampaina pager. Halus. Iya, aing bener pikiran ieu budak ya ampun udah kumaha. Aing mah Karena harus di pesantren ke nyinya ya bener tuh. Jauh tuh pesantren. Pesantren nyaon teu? Nyaho. Naon pesantren? Ngaji. Arif-arifan. Ngaji naon? Apa tasa? batas gitu teu tamat-tamat. Tamat unang warisan. Anu warisan ieu. Ieu mesti tak baja barba bejer bi bepes bu batako. Tapi dari kumahaan Ieu ieu. kan warisan wae meureun ke dieu. Wah, kieu lagi stres bener ge. Ieu abah lah kajenting eta tuker torogeun we jeung tutup termos sugan lah. Payunya sakieu payu abdi mah. Ya payu kere jalikeun jang jeung ujang mah mahal kere jalikeun ieu. Aku dapur payu lu kieu. Ese Kamu di jin lu ada teuing mana pato. Lu wadahkeun wae ku aing kitu ke warisan jeung sia. heuh jeung kalendo Mati oge juang teh. jadikeun wadah. Payu eta mah abdi mah warisan. Mal bekieu aya geus parareho. Aduh kade. Butuhna ge. Modar meureun ayeuna teh aing euy. Bener ya Allah. Ada mal bekieun geus teh urang mah geus parareo teh nu ngorakeun nu bekieun Ayo ge. lana anu ini cek aki cocok. Keur nahan paling badar ge aing di shop teh. Aja ban setip mobil. Astagfirullah. Diseret. Lagi. Pesantren ke entong, sekolah entong. Ya kayak dikawinkeun ku aing mah. Daek kawin. Daek kayak semangat. Kawin banget cenah Indonesia. Nya kawinkeun arek kanaon ku aing. Ka domba ku aing. Aya nu nyalonkeun mah. Nyalonkeun naon? Calonna. Saha? Calon Calon eta calon hantu. Geus hayang warisan teh nyaan tadi. cing horeng unggal poe teh ngadoakeun si tang modar we meureunna. Anak aing teh ngeusup wae teh mun. Kaut aing cenah modar we meureun kitu nya. Akibat ngakanan we cacing sama tuh dah. Pusing ieu rokok geus rek beak deui wae. Nganjuk gampang. Duh, beurang. Sugan nu menang nomor itu. Eta geus kanu nomor deui. Sia teh moal meunang nomor-nomor dilatnat Gusti Allah ge nu sok masang teh. Daek sia kan neraka. Embung. Tuh, Yang embung anu neraka. surga abdi mah. Ieu mah. Sok salat taraja. Oh, sok mah waktu. Ku abah ditempokeun ke geuningan tara sia mah. Oh, sebagai sholat paling ngarumus. Eta gelana teh kitu teh mah. Cok modal di mah ngabandungan anak lain. Salat ieu mah. Atuh garek naon teh bebejar jumaahan ka aing. Cete-cete tato ieu teh rebo heuh cenah ambe eta mumpung lowong aing mah ti rebo ke deh. Heeh, kamari aing. Padahal kan mumpung salse batur di masjidna.